Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Alifiananda Wredika Kurniawan absen 4 di kelas 10 MIPA hiji bade ngadugikeun dongeng nu judulna Sasakala Cau Manggala. Baheula mah cenah pangeunah-ngeunahna cau di saalam dunya ngan Cau Manggala. Jeung euas ikian deui. Ari pangna ayeuna mah Cau Manggala teh aya sikian nya. Kieu cenah caritana. Lantaran Cau Manggala cau nu pangeunahna ti sakabeh warnaning cau nepi ku raja di daerah Kamaningan mah Cau Manggala teh dimonopoli meureun di Happy basaheuna mah. Rahayatna teu meunang aya nu ngadahar Cau Manggala. Mun aya nu boga pelak Cau Manggala, cauna nu asah kudu dibatikeun ka raja. Rajana ku anajeun ngahaja nyieun kebon legana sababaraha hektar. Ari nu purah ngurusna nyaeta Mamalengser. Mun aya tangkal cau nu geus asak buahna, kudu geura dituar sarta dikirim ka karaton. Ari Mamalengserna mah nu malaksana ngurusna tara dibere butitina acan. Mamalengser bati kumetap we ti korona alok-alokan mun ningali raja keur cacamuilan ngadahar cau teh. Ari dek menta ka raja teu kaduga ku isin. Ari dek maok pandosana gede nu kasebut maling mah komo deui maok nu kaagung raja. Pan maok nu sasaoge teu meunang. Lila-lila mah Mamalengser teh keheuleun kanu jadi raja tah. Da atuh ari ngadahar Cau Manggala teh tara nawaran-nawaran acan. Zaman baheula mah nya, jalema teh rea nu sarakti. Satudung metu saucap nyata. Kitu deui Mamalengser, sakti pilih tanding. Bakating pohara ambekanana dina hiji waktu mah Mamalengser teh nyandak si Kirandu sakepeul. Sup asup we kana kebon cau kagung raja teh. Sanggeus di jero kebon, tuluy Mamalengser teh mapatkeun jangjawokan kieu pokna. Si Kirandu siki kapuk marane ulah narunduk sing arasup kana cau kasedep ratu. Bungana ratu teh meuni sarakahnya ka kaula henteu nyaah ngan hayang seueus sorangan. Nu lain ulah kabagian. Kaula ragrag supata masing nyata. Ti ayeuna sakabeh Cau Manggala loba sikian tah jerona. Geus kitu mah wur we si Kirandu teh di jero kebon cau. Tah ti waktu harita cenah Cau Manggala aya sikian teh keuna ku supata Mamalengser. Ari ayeuna mah geuning Cau Manggala teh sikina sia pisan si Kirandu nya. Sakitu wae nu ku abdi tiasa didugikeun hampura bile aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.